Aya maksiatna hate gitu aya, bahkan maksiat hate leuwih badag jeung leuwih ngaruksak daripada maksiat dohir. Sapertoskeun amalan soleh hate langkung abot, langkung sae, langkung utama tibatan non kataatan dohir. Sami dosa hate ge langkung badag kabina-bina jeung langkung ngaruksak. Ilam ana sifat lamad buma fi qalbi kasirah saestuna seueur sifat-sifat anu goreng anu entep dinu hate bakal jadi maksiat hate eta teh seueur pisan. Jeung deui engkena teh cara nyucikeun ngabersihkeun ge eta teh bakal seueur pisan jeung panjang deui lalakon. Namun walakina nuhdiru ka'al-an salasan min khaba'isil qalbi. Kami di dieu nekenkeun, Imam Ghazali nekenkeun tilu wayahna anu tilu ieu mah anu jadi induk maksiatna hate kedah dijauhan. Naon atuh tilu anu jadi pokokna tina maksiat hate teh? Ke sipatanana heula ya fa innaha muhlikatun fi anfusiha wa hiya ummahatul jumlati minal khaba'is. Naon atuh anu tilu eta teh? Wa hiya al hasadu hasud war riya'u sareng riya wal ujbu sareng ujub. Ta anu tilu ieu mah direken jadi indungna tina dosa-dosa hate nyaeta hasud, riya sareng ujub. Wala tadunnana annaka taslumu biniyati sholihatin fi talumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad. Ya kieu nu mawi dawuh Kangjeng Rasul, anjeun ulah nyangka nalika boga niat anu hade ngalaksanakeun amal soleh, ulah ngarasa aman ngalaksanakeun non boga pamaksudan amal soleh di nu hate, tapi di nu hatena masih aya keneh hasud, masih aya keneh riya, masih aya keneh ujub. Kan ieu teh perkara anu mungkin entep di hiji jalma. Amal solehna getol, berjamaahna getol, tolabul ilmina getol, sodakohna getol, bakti sosialna getol, pokona mah siaga kana bencana getol, tapi saha nu apal di jero hatena teh aya ujub, aya riya, aya hasud, atawa aya salah sahiji, maka bisa-bisa eta teh ngarusak kana amal solehna. Tak ieu teh urang jadikeun bahan introspeksi pikeun urang sadayana. Sebutkeun lah weh urang gitu, sanajan karek diajar urang teh. Ngalaksanakeun salat ngeureuyeuh da urang sadar eta teh fardu. Ka tolabul ilmi urang teh ngalaksanakeun ngeureuyeuh nikreuh kitu nya urang teh. Sodako urang teh ngeureuyeuh ari aya mah milikna. Terus naon deui amal-amalan soleh nu sanesna urang teh ngeureuyeuh gitu ari aya mah. Ngan sing hati-hati teu cukup ku bisa ngalaksanakeun kitu wungkul upami henteu ngabersihan tinu tilu teh tadi nyaeta riya, ujub sareng hasud. Tah lamun amal soleh dilaksanakeun tapi dinu hate aya salah sahiji we nu tilu teh anu tadi, maka amal solehna teh terancam. Sabab kataatan teh bakal luntur ku doraka hatena. Sehoreng teu cukup ku kitu. Ngan ieu teh urang teu tiasa ari urang kudu naon dijadikeun ponis ka batu. Ieu mah keur ngukur diri sorangan. Jadi urang nyaritakeun masalah ujub, riya, hasud sareng urusan hate nu lainna, ieu teh ageng-ageng nama keur ngukur hate urang, lain keur dijadikeun ponis ka batu. Naon cenah di dinya mah ka majelis ilmu teh tolabul ilmi riya cenah eta mah kitu. Sahanu apal atuh kana hate batu.
Jadi maksudna orang belajar ria sum'ah takabur ujub gitu hasud keur ngukur diri urang. Keun we lah urusan batur mah heulaanan hate batur mah da urang moal aya nu apal gitu. Ieu mah keur urang bisi aya keneh hasud, aya keneh ria, aya keneh ujub.